sana pokoknya Joluran leret Haji Sidi ngaran naon kula dulu joluran petualangan lapar aing acan sasarap kula yor rezeki jauh wapun kayaknya yor makanan edas bau-bau bangsa manusia jadi sama ada bau ya sanajan manusia liwat kaya tempat nganu harti geus jadi rezeki ngaing terus jadi mangsa salira kula mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan ping-pingna ping-pingna naon kabeuki cece ping-pingna teh naon deui tata kula komo eta tulang dada moal teu ngadarek-dek dihakan moal teh hipu atuh eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser ada tangtos gitu deket komo eta geus nyetrok sirah jelema ai karesep ngadahar daging teh dibeuleum dibeuleum heula kabeuki teh kabeuki komo digoreng mah digoreng kicu-kicu mun dipais we komo mun disate mah tah diangeun ka cida mah digule kabeh we teh awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta ai dibeuleum teh ngakan cekerna tah tetepokanana we nu rada loba dagingna dilamotan gitu mah pujit anu ngeunah pisan we eta tak komo kana jeroan pujit mah semuanya ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok ada ai sada sebeutna mah seuti segala beuki kana numpulur Hingga kula hingga bantuan usaha ngaing hingga mangga hingga kula mengucisi kabanana kapirarai siang Mengapa silih daun dosa Sangkang ganteng kesenangan Tarbitkan kawangan Sing uyuh sabila Dahan rek hargaan Watibang kasorangan Cinta kena kabudayan Sami cinta kebangsaan Laungkan ayeuna haji anu jabar kasihan Purwatin bersama sang kuasa orang satu dirasa Yang panjang urang telah Kuasanya Rambut tua kukunya ya hacirikeun semua mak jadi Gusti nuhun maneh mah jelema daekan
ngan hanya eta teh sirah teh muni murid apa da teh siapa naon nawiskeun abdi mah leuleus beung nawiskeun leuleus beung dititah ku sasaran teh ngahancurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ieu kedah ka mana milarian tuangan salira kelana tenang jangan rezeki ka salira Dipirik kurung pikending lumayan panglipur Untuk kalungan budi ngahajir ke cuma fakta gitu nya cek abdi kalau beuki karelo aduh ampun muni perci teh orang hejo cek kenai orang naon-naon ge jeung jibatan eueuh teh ngaran mah mun urang eling bibisaan tangtu moka malinaan asep dampat tangtu moka malinaan warga seni Padalarang eta seniman sajati wayang teh ngandung perlambang manusia alah Jakarta sekarang panas banyak baraya ya Kang Jakarta sekarang panas banyak jalan para ranjang hawana panas ngan hanya ka banyak baraya ngan banyak baraya sekarang banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang bawa kendaraan rawa kendaraan lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha naha asal napak saja saya mah Kang daradamang sadayana muju cekap nah sekarang ada apa pangna saya harap datang sekarang aya perlu urang ngepung hakaneun aya hakadanana nya urang neangan aprak-aprakan kamana we ngagalaksa ya ngagalaksa ka bapak saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan lain maneh bisa nyebut bilang bisa kagak hanya A saja kagak bilang I kagak hanya A saja O kagak A saja ai nyebut olo balaga benar nya benar
Ayo nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar banyak gaya. banyak gaya. Badag mastaka gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ya ma eling mangka eling coba ya gampang saya mah naon takwa mangka wah lumingkang di bumi alam hanya cangka marcapada Dharma wawayangan baik Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah anaknya kasasar lampah sama tawanya tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit banganya maha nafsu nu mata kaduhung wah bisa wah bisa gampang nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata hajakan nya oke dia lagi Itu kenang beberebetan itu. Saya mau digendangin, kenapa kok datang saya diam semua? Oh, mau dikendangin? Iya dong. Ya, cepat. Boleh. Harus. Ya boleh atulin, kendangin tuh. Yang enak kendangnya. Nah ini enak suara sindenya juga kata-katanya tauhid enak sekali. Aduh enak ini. Kau mau disengakan mengeduh atur nuhun ya air kenang jempe pajar di kenangan sieta mah bolot sih sembah kapi hatur diterima diterima mak diterima belum nah jo belum masih teh Gusti si bolot budak belum lahir diok goblok diok aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun goblok Kira tamat lah sekolah. aduh denawa samia pada merbayaksa walu tening alas warna wasa detia dirga bau walah
nyaur batur-batur namar payaksa ngandika nuhun kada rumpul ngacung-ngacung leungeun naon bari teu ngomong. Iya mangga naon ieu teh mangalah ada apa lapar sami atuh heeh tak kuhal sakitu wayahna deuleu pang neangankeun kahakadan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok nah neangan nomor ya nanya-nanya peryogi mah tuh siapa tak kuhal sakitu dulu tah ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan na senang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul ka maneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna euy wayahna sararea ini punten aduh ngahaturkeun semah pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti diterima abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tongoh parantos ningal aya jelemput aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah kiih aduh aing mah kiih kidul maksud teh Gusti sabaraha urang upami teu leueur aduh aleueur teu lepat dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun aduh ampun limun tedugi kalimat sumur ketang limun lima tedugi kagenut ay genut genep maksudnya di belah mana paling kiih aduh kidul Gusti sok siap sarana hingga ayo pala tadi nanti kaki kan galap anda magalap nah kamana saja ngomong kesangeunana ayo ini ayo sia orang tiangan ini aya jelema naon itu hari ini teh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakon naon rame jeung dieu mah saha galap misalnya di bulan naon teh
Kayaknya udah kumaha ya. minta supaya kuring apa ngariung teh wah mana mah buuk ay budeg maksudnya bolot Ayo dulu mah kasih. hapun tele ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksudnya abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksudnya lain ngomong naon dari mana aduh Tekan lagi ya. ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buuk nama baik urang suuk Sunda maksudnya diantawisna desiratna sarung sari ya sari kumaha ari maneh itu tuh di Jawa oge aya nu geus nyait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh darah tista ieu darah tista maneh teh sungut dikituan disadah henteu Aduh ya. Anu galak gitu ya kapadaya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh kompor jeung bihun ai bi. jeung mikung aduh miing maksudnya tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya iya Jet Li Sia nu salah, sia nu benerkeun kumaha. tuh ya di Amerika Stephen Seeng segel ya segel baik teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui tuh dina 007 ha naon san kokompodat san Connery maksudnya duh nya aing kudu seri naon itu gitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar beleguk sabaraha taun yuswana bu Gusti Dibalas ayeuna. dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh belegok ya Allah keun bae tong diceungceurika meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa tuh aduh belegok
Tongkeun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Lagu tilir. Tungkul aing dek nulis tungkul. Ade. Gua mau nulis lu baca lu bego bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia blok tong dina jalanan atau dikuburina juri baca sok baca maksudnya gining tulisan itu kumaha lamun urang baca baca Kusihung baca. sok kusihung baca kusia lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi hapan kitu bae oge belengong maut aduh mana teh kumaha dina tulisan teu dikieuna maut mah teh aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang nah kacuna kapalih ditu belengong eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan urang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah aduh ampun cing uing mabet galap aja nama ngomong teh euy cing kumaha beuki golote kieu geuning Tina naon asalna? Tina naon dewek asalna jadi galap ki aduh kieu maksud teh kara permios aing tunda lampah eta kacarios ieu Semar Astadinga Dawala Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan kengeng wartos ti manuk Jatayu wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling kuda Samuka Raja Alengka ngumun ngangluh bingung nu temang tungtung susah mana nu taya sudana Batara Rama Laksmana kaulah nun kula tastra jingga lan sedih dek ceuy du sedih kunaon di akan lah kanejang ieu teh di leuweung cu cing inget sasanget-sanget na leuweung mah leuwih sanget tibatan sumuh liang saja jalan deh ceuy naon akang menakan Kang Kalung pola eta geuning aya gelang tinggal lelepen anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama oh kitu akang cucuk gelung
Meureun sapanjang di paling kuda samuka teh dirag-rag-ragkeun perhiasan Sumohon dantos dibaca sarkeun. teu sangka eta Sinta Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama Sumohon. Awatos Kang ah. kapruk-kaprukan ki leuweungan euy di Pancawati Denda Dandaka Kalangkungan taku akang ngadakan. alam beuki kieu euy. leres Beuki dieu teh deuleu beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana Beki hareng-heng kan. hareng-heng ku dedengean Sumohon. duh nasib Dasar nasib kudu balangsa. tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh Ulah urang makan. sagala rupa pasoalan oge urang mah sakadar ikhtiar usaha Taeta di hasil jeung henteu na mah kumangkewe taeta. ngan meureunnan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar di mana hasil urang syukur Daya deui bulan sakitu hirup di dunya mah heuh jampe hirup eta we Kang. da ngagugu ara jeung subaha mah wah Nuturkeun arah mah. kaituna ge bakal nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain Sumohon. anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak Oh, cilaka itu pugu-pugu teh. cilaka ku pamola sorangan Bener. Gusti Rama nuju reus belah ditu teh Gusti Lasmana ngalalamun Katinggal tuh bulan. Nuju tong diganggu kitu ka sidawala saya. ai dewek milu gering saha atuh anu mencetan Sanu ngaulaan atuh akang. da geuning kitu ai milu sedih teh mung digawe-gawe acan teh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem mingkem mingkem. Bet balalagur uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jaya ulah ganggu. Isim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mah tanyakeun ka tukang baso. Sabab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat. Kabur. Nya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Da tukang baso teh tetangga sim kuring, jadi sim kuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Sisinggal ngadongeng. Manusia loh kayak memeh dunungan ya dewek heula ka hareup loh naon loh kayak kena yang makhluk naon di hareup hah makhluk naon di hareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia tah si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu tong heureun siling mah teu nyari tuh butan wah tenang buta hiji wae masing hareupeun tak ka dieu ye bisi loba sak loba ge bisa usik tingalikeun Pelaksaga palintangan babalean tang alusna hayang atin sanajan di kantungan kasaean moal buta
pisan geningan ieu teh aya jemput jelema. Aduh. Saha ngaran manuk aya manuk maneh. Makhluk leuweung ieu. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Tina naon ke urang badami heula sakedeungnya. Nuhun saya. Tadengekeun hawar-hawar tadi lebak. Naon? Aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting, hunting hajat maksudna. Eta sora silung, silung sinen. Eta sora rebing, rebing rebab. Galap benernya teh. Kadenge sora kentut, kentut ketuk. Nu kacida kadenge pisan mah mun norowe sok ka sora bool, bool bona. Sok terus nyiksa Eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman. Aduh Sarman, Hutit, emang Hutit. Saron maksud teh. Tah geuning jelgur teh sora golep golep goong. Naon anu diseueuran seueuran sujurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hampura wing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu pae gebuk nepi ka kieu panas saya banyak tambah di poe. Rupina kurang asli kurang pedalaman geningan tau kayaknya maksudnya nuhune ari unine are uninga mah galap murnya euy kitu urut gering urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya loba teh ngadahar ompong ompong obat nah tetenya kalau disejarikan si gamak Kakara nu beusi akan. Naon seueur? Oh, nya. Syuri. Teu ulang. Donga jago sia. Uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia. Ari pek teh giningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh. Agnun. Saha ngaranna? Uing lan? Heeh. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica.
Agnes Monica menit depak ya. Hari itu anu tukang tikus enang. Tapi ku saya namun aja. Oh, tikus eleh deet. Kus enang maksudnya. Tak kebenaran. Najan mungkir dages takdir, najan mumpang dages kadar milik diri bagja awak tek lompat kamana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asa Awak geus asa. bedah beureum disebut asa emangna dewek teh rambutan hah jadi lu mau makan gue oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lo. Emangnya lu berani sama gua? Mau pati-pati apruk-aprukan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek. Saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu dalam. Siap. Cikan sok siap urang ajar. Prung. Sabaraha urang batur sia. Loba sia yang sebeuh mah jadi jeung lain.
Akang, Aduh, jangan ngaripukeun. kata si monyong nepi ka kitu ka aing. Bisa atuh teh teh Kang. Rek nahaon atulah. Da moal kabita teh harana jam. Aduh itu Naon Kang? tidak pakai kolor. Aduh, Kabita Kang? tidak disunat. Aduh, Kabita meureun kali bae teh. hitam. Aduh, bala. Eta beureun kulit. Teu hararayang teuing. Ya bahaya kabita. Agan. Ada cep. Ayo matu, ayo Iya. Iya, iya. Tolong! Waduh, ongkorek dihakan aing teh kadur dialungkeun. Pasugane remek. Ulah itu. Una lampah eta kasarios. Kacarios di satengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pinggan dengan salah. Ayam makhluk anu lulunsatan ti kai ka kai tidahan kadahan. Cukrah cekroh runat rinat maklum lampah monyet. Nyaeta monyet bodas anoman perpansana sultan nuju ngalanglang buana. Sapa medale pun anoman perpansana sultan tenak kentengane pun waldan tadi.
Aya naon sepuh ayo nama gening alam tekansa sumohon alam dunia kiwari teh kieu geuning da baheula maleuweung teu nepi ka gerotan kansa kadu picung ku panangka cerme jeung malaka gerdog remeuy ku beweungeun ramai ku alaeun tapi ayeuna bet purutu jeung baheula mah ieu leuweung teh teu dijaga ararawet saprak dijaga jadi beak. Nah kumaha teteh kulan ai teu dijaga utuh ari aya nu ngajaga beak nya ieu pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran kansa kumaha kulan ieu ruksakna dunya teh kuleungeun-leungeun jelema kansa ku polah-polah jalmi kulan tapi parendene kitu keur kaula mah genteng-genteng ulah potong sumohon keun bae da cilaka jeung salametna jalma mah gumantung kana amal perbuatanna nya kansa kantenna parentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng nya kansa da eta sepuh eta leres jelema pangruksak dunya walah leres ruksak kate lain rusak teh jeung hewan di dah iyo anuman perpancana suta ngalaga satengah
biasa nama aya ngabrewek teh dararatang monyet teh. Sumuhun. Jangan ribut. Hiji jasa nih mah. Aya ge lutung geus kolot ning tukur ngerbab. Bos kolot. Makan geling mereka lutung. Dapat di lu au geningan jeung ake. Jag sote lempang wae teh ka Cisewu. Oh, teh. Kan sa Ulah. alam ayeuna lain alam baheula. Oh, sanes. Pulang gutung lungo om. Saling berganti. Baheula mah cai curcor. Nu harerang eta silih udagna tampele jeung beunteur. Di hareup dipegat ku keuyeub atuh pugu beunteur teh reuwas nyalumpat ka sisi ka sapak bogo. Engkang-engkang kadu picung ku panangkat seremai geredog jeung malaka teh meuni rantuy reumeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun teh tapi dina dangat ayeuna nepi ka purutul kitu Wah ngalayan aya teh. boa barudak teh ka hareup moal nyaho naon ari kuku naon ari benguk Bengok ka wae nu bengok loba aya. benguk leungit nu bengek loba geredog eueuh ayeuna cingar udang silih udang tobat ieu alam hejo laya ngan ukur dina ucapan wungkul endahna dengan ukur dina carita tapi kanyataanana gunung gunul pasir bulistir kansa eta cai di kota pinuh limbah waduh dek disebut iman kumaha alam geus mung deui bersahabat jeung urang alah ampun kasep Durgala denta anu aya di Astina yakin sia aing moal salah panenyo ayeuna mah diteteangan teh pantes we geuningan ngadunungan ka raja murka ka sisiudana ayeuna dek ngalah Jawa Semar kasepuhan tenang kaula nu bakal ngahadang manusia nu model gitu tapi hari ini ke tempat manusia kaulah teh sieun diabring-abring ku barudak carek da meureunnan duh kumaha moal teu dialut-alut ai daripada ngepung heug di talian digusur dititangigel ai teu dicakar ku aing kumaha ai dicakar anak batur kungsi aing nganjang ka tempat manusia ai bring teh teh mah jelema hari teh bulan puasa maka jeung titangge ge pepetasan bledug bitu dina sungut untung aing teh inget kana kekuatan wah dek nganjang ka bangsa manusia mah kudu jadi heula manusia anoman perpansana suta bisa man salaputra man salaputri nyaeta salin jinis jadi manusia jadi satria kasep ngarempreng koneng nur cahya sesekar ningwang nur cahya sesekar ningwang saka ayak hilang bila kansa ulah moal dicuriga sugan ari kieu mah moal pada ngaheureuyan barudak nya kansa moal janten perhatian jalmi panginten rek ngudag anu ngaran Durgala denta yakin eta makhluk teh udagan kaula ngan saha pingaraneun kaula kansa lamun aya nu nanyakeun sumuh kedah kula pingaraneun kaula Bayu Suta Pawana kansa eta sae kula saha cenah kansa Bayu Suta Pawana teuing palalinter barudak ayeuna nabi masa
kasepuhan hapunten Leres. Sampurasun ieu denawa bakal dipegat ku kaula Dah. dedeh kan sa Maden. karena si eta mah teh boga pikiran waktu singkat kieu kudu gawil tak eta otak budang teh kan sa Ya diri masing taringking masing imut berakting Kadek kajong-jong Salirap kedadi jari Kadek kajong nangkeing Salirap kedadi serius di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Tegagorowong Say. Kecamatan Tegabuleut Leres. Kalurahan ujung Pandang nyaeta padumukan Semar Badranaya Yeigi. ya Kulan wa. kadil kitu ka Akang Ilaing ujung Oh mangga. Wa mangga. Ngabangun negara meremu gadungan ketika ketadiosan lempuk dukung sauyunan ngetaka budaya Sunda aya kunikmat ucu seni teh eta di jiwaan mo ujang sagala rupa persoalan oge urang teh kudu menyenangkan diri kan tenang eta tapi disagede ngenyenangkan diri teh balarea oge kudu senang kudu suka senang bari takwa nyecuk sumur uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu melalui TPI udnya cu sumohon urang teh sampeyan ngantosan ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana to sadayana ge bakal sama jenangke urang tadi ditu teh bakal ditimbang ujang ditimbang dalares uak ulang lamun berat karena dosa digubrakkeun ka neraka tuh lamun berat karena bener asup ka sawarga tah mending ditimbang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna cek peraosan mending nimang maneh ayeuna uak mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwa ti ayeuna kahareupeung beratan ku kahadeannya ju kasayan uak bener supaya terugi ngarah salam yuk urang saling wasiatan laras abeh urang hirup henteu rugi teruga uak demi wansi manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran tah eta uak mudah-mudahan kalebet golongan eta ai gara-gara sobar teh lain ditampiling kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut sanes
aing ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagala persoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa jajak. Eta wa eta wa lah wabadi bisa Tuh sumohon nu matak ulah wakasuka seuri muncan nyaho jati diri. panihkeun Sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teuing nempo keluar loba ting keluar nempona wa teh kompak teuing ka padahal ciraraketan nu deukeut kira deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak gerapangihan ciri nah satangtung diri ta eta ulah wakan duduk kana jauh teh mah sabab dina wujud urang oge kahengan pangeran wungkul ih atuh kan tuh man aropa nafsahu teh nya tuh sumohon wa sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina apa ka Gusti di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca meureun tah turun kana tuh ujang makanya sae ulah jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagana eta wa harus teteknya sae salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego teu aya bangkelang wa kitu tanya oh sae tampi jadi cindak nama dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek geura mani diangir diangir babarsih ieu wa lain tah ieu mah pantas kitu oh kan benar wa tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman pek geura pindah tina laku lampah salah kanu bener geura niatan sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat laras wa hijrah teh eta wa temen kitu taja sae wa katampi wawadi teh wa ulan Lamun hirup empuk jukung silih bela silih tulung dengan nate adigung nawiskeun makhluk ya Semar Sampurasun uluh aya saha wa saha urang dek nyemah aduh yap kadieu yang aya tamu bangsa naon deuleu itu ayana moal bangsa walanda begitu pulang ada sobek memelang sok siang balik Kangjeng Rama hei ditarima ya ngukuntit tileletik nutur-nutur tilelembut ngaprak kemana-mana abdi teh tibu budak jeung bapak bilih bapak kasinggung kolbu bener kagores sate bilih kagores hate bilih kabetrik ati kudu jadi anak kusim kuring halus emutannya muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping katerangan Gusti mau ada kahampura ka simkuring tanpa simkuring menang hampura tinu yang di bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin, memaafkan kesalahan Ananda.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh. Jadi segala rupa persoalan hidup di dunia aja. Sama datang Gusti mau deka hampura ka eta jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura ti indungna jeung ti bapana gitu saja. Halus tapi beneran mau engget meureun mah. Naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hirup dalam dunia nya cu atuh buat teh nepangan nah sia ngalelewe aing atuh Ai suka rek bener pikiran anak. aya tamu Pak heuh ningge aya tamu Bapak heuh yang ningge iya Yang tidak dikenal. ai suka aing dek digebrus nya moal atuh heuh bibirna suka teh kitu Silly omen nanti waspada aku dipangatin antar tataku lagu naon ieu teh mar genah-genah teuing di tempat ieu karang nunggal ieu teh ulah kaget we ieu kedatangan urang sawios mangga kaget kun nirahan ningali ingkang sampun prapta Durgala denta kapersantenan Duryodana sampun tumugi dateng ngarsa kunirahangan dika lu naon dete nanti corona euy tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak sumuhun nun leres sumuhun nuhun atuh Ditepangkeun yang pribumi. dupi salira teh saha ngaranna upami di persanten masim kuring teh Ki Sabda Palon Ki Sabda Palon leres atanapi Semar ya Semar lu luas euy Neneh nama Semar sumuhun ai eta anu tukang pun anak ieu teh abdi Komar cepot sanes Komarna sia teh sama bodoh ai ketemu teh. ai itu nu tukang abdi Parto aduh Anu sok dina bala-bala. anu sok dina bala-bala lain bala-bala ngelaba gitu na sia teh jual gitu pistol teh nah. Benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi
Nah, kawas nu atoh papangijing bapak dewek teh borek lagi jika nu bunga krut. kabang Nah, sapertos nu atoh kulan pernah sareng pun bapak teh. Ih, lain atoh deui. Bogoheun meureun. bisa jadi beureun Maksana naon? Terapi pada dudukun. bade tataros juga nama Pan ieu teh paranormal kulan. Kuning dina pantau lambangna ge Semar. Ngan boga hutang teu mayar. Itu ieu teh. Sumuhun. Salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadi nanyakeun mana nanyakeun ka jelema. Geuning sohor maneh teh Mar. kemana-mana Teu bireuk tu kaitu kakainya ti parapatan ngetan berokiu Mar. Sabenerna mah sumuhun. Kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean. Leras? Ya cek degerek dudukun. nyebarna mah Menta ubar meureun. Nya nyebarna nu gering nyebarna mah kamari kamari mati atuh da bapak dewek mah euy. kamari ya Kamari ge aya nu gering, utak getih. getih bubaran Minta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot. lain batur-batur teuing Nyelakeun kolot. Nah, ieu mah anak-anakan. nanti dinya nyebarna mah kan beureun Tadi dinya nyebarna mah ka sohorna teh. Iklan. pada kajunjuk Itu Banyak teh mau. nu bersin kamari. Tatama ka bapak teh. Nya. Naon gering bersin tatama lain jelema bersin di dieu. Maksudna mah lain eta. Aing mah. Ini teu ngalalar titing sia. Kudu terarah lamun kabodor. buku judulna tuh Buku judul saya teh nyari. ai ka batur mah bisa Pugu nyari tak nu bersin. Dah. Menang bejati nu benang dipercaya. Sumuhun bisa waluya nagara bihara-biharinya bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema. Teu salah. Utek naon sih? Boa utek cepot. ai amit Disikat sia ku aing. salahnya nyebak Lu bicara macam-macam lu. jika nu geus mung babarengan Emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot atau kepala marmot? Tak itu utek jelema leres. Kedah di ruang, ya. Tapi teu sakawayah jelema. Saha? Ainu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu. Aya anak. Acan cicinge tuh. Tunggu kang seak. Lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian. aneka ragam sebutna ge meureun Ku eta dina patroli we dina busur. oh wapoe enggak Uluh. Anak diperkosa bapana. ini payahan incu Gerapek pikir ku sileing bapana dipencit ku anakna aya. unga poe Saha nu teu ngeri. Ninina ku incuna dipaehan. Utara rega teuing ayeuna budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede. Tuh, masyaallah Masya Allah Gusti nu Maha Agung. harengheng na dunya nya kan Harengheng dunya ayeuna deuleu. jangan teu ngarasa dosa gini Awewe mesin orok. Nah, ada lalaki jeung lalaki Indomie. Sodomi. Belum. lain Indomie Indomie jauh-jauh saja.
budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot kekereuweut ka budak kakitu bar jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna uluh aya anak nah pira uteuk atuh kanyabikeun nya gentil bapa mah ku kue mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupina diajar dewasa jak sok nya ngomong bisa tanggung jawab ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya muhun bener muhun ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapa ulah sae dibikeun wah cenah pira nu kitu nya si doraka mah kitu da cicing da sagala rupa ge kudu malapah gedang atuh gitu kan sace cicing lanan tapi na korek tega daya maksudna sagala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumuhun mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha bisa disisilihan sim kuring teh melak peuteui heeh eta peuteui teh nepi ka ayeuna unggah penulan marurag wae jeung hileudan wae deh jeung kolopetong we kabeh peuteui teh tah kitu heeh hanas abdi teh ka babaturan dikumpulkeun ngalap peuteui efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing gitu meni era abdi ku babaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling digarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya kaditu jeung kadieu ya bisa cenah peuteui maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun eta peuteui teh tapi ieu teh wayahna dihanapkeun akar peuteui teh kudu nuna otak buta enteng atuh kudu nuna otak raksasa enteng ban enteng buta naon anu kumaneh dipenta naha buta tayan naha buta maga nah butati pokoknya mah buta we buta nu torogan kumaha buta nu teu gablek pucus buta pi ka sebeleun urang mana gitu buta pi ka geuleuheun urang mana tanyakeun ngomongna sok ka mana karep teu pi ka hartieun batur pi ka pusingan batur ngomong hayang menang sorangan hayang menang sorangan gede hulu butana teh nya lamun aya kahayang teh ditotorosol dibelaan siku kiri siku kanan urang mana butana ai butana mah tos aya di dieu oh sok atuh ku urang-urang pangdewakeun sae sing tuduhkeun butana mana da ayeuna mah pindah ka mana eta
goblok. Nah, makin denger. Aing dipenta otak, kurang ajar sia. Atuh modar beneun aing. Amek, tah sarua dewek oge kitu. Apa bedanya? Sarua. Da eueuh bedana atuh. Ente dengan saya itu sama kan? Kalau makan garam gimana? Ya asin, saya juga asin. Sama kan? Sama kan? Sama kan perasaan. Kalau makan gula, ya manis, saya juga manis. Tidak pahit. Tuh. Kalau tidak makan 3 hari, apa namanya? Lapar, saya juga lapar. Beres, Biarpun ente dengan saya beda di mata, tapi ada yang samanya. Di hadapan Allah semua sama. Rekep deng-deng papak sarua. Tidak dibeda-beda. Rasa mah tidak ada perbedaan. Nah, mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan. Nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu. Nah, belajar dong. Belajar dikit-dikit. Di negara saya, negara Amarta, satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta, yaitu lambang keagungan negara, namanya Layang Jamus Kalimusada. Nah, itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin papai wungku jadi teori wungku, tapi wong Amarta dengan kenyataan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. Tadi lah badi sok, lamun didinya tengenah dekumaha ayeuna. Waing di podaran. Nah, tong ngarepotkeun. Data di podaran ku si laing oge dewek bakal modar. Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua kan besar. Tidak takut besar, masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu. Tidak takut mati, tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya, semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan, silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke. Jalma marah pada lampu. Nya balad-baladna loba. Loba pasukan anak. Kade cing hati-hati. Iya balad-baladnya ceu. Jiga-jiga tukang silat maneh. Jika tukang musik beda dina pakaianana. Sapertos tukang usik di rombongan persilatan mana maneh? Gajah Putih, Sukma Sampurna, Gagak Lumayung, Cimane, Panglipur. Pimpinan Pak Haji Sidik unggul teman. Wah, Sanci Jono persilatan dipimpin ku Pak Haji Sidik. Wah, beres eta mo. Siapa guru kamu? Kalau di Jelekong, ya Kang Omi, Kang Odin. Percaya.
nuhun atuh sikan prung atulur sok da moal ngejat ieu Lusilan paingan kiri hartina gunung Lusi cacing paingannya tak tersangka sarabuk sabarang nyamuk hebat urang dia usik na urang dia aduh dan lawa saha dagoan kurang ajar aya hiji nonoman anu kakasih Bayu Sutapawana sampun dumugi dateng ngarsan Mang Sepot Mang Dawala hapunten ieu udagan kaus
kasep yuk Ayo nonoman gua. Sapaharan nirang bagus Bayu Sutapawana ulu ya Akang ya budak ngora dulu ya anu bade waduh Joni sing hareupan eta kan. sahanya Duka tuh oh punten salikna lain dewek nanaonan yeuh da ieu pangalus aing mah teu hararayang teuing aya satria mencenges kasep nah keun punadi nembe tepang urang Mang Cepot nembe pisan den saha den teh ngaran kaula teh Bayu Sutapawana puntennya di aku adi ku abdi ih sawios nuhun we ai diangkeun mah ngubili agan gengsi boga lanceuk goreng patut aya nu kitu adina beunghar lanceukna sangsara aya lanceukna goreng patut adina kasep aya lanceukna goreng patut adina goreng patut Eta mah turunanana goreng patut. tapi dari bapakna mah goreng patut deh Kan bo aya lakina berarti kan. ngan akina meureun anu goreng patut teh iya tatanggana goreng dodonges deh ngeus atuh ngeus nah ieu teh Ya orang sabenerna teh goreng patut. salametkeun bapak maneh bisi aya batur-baturna nyulik ngabunguhan atos ku sidawala dijaga Bayu Sutapawana haladira teu salah di mana entong make jeung nyaritakeun ti mana sok urang perang giri gamana perang toya gamana giri gamana perang sabda saring gunung toya gamana perang sabda saring segara nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak urang parayak sapuh ulang tatu adu tulah bertiga aya kitu satria dulu capetang gandang teu kagok Wah, perlente tara make cara. nya rata-rata jelema anu eta mah nah begitu saudara-saudara dengan ini kami Berdirilah anu teh geus. nah sekianlah nah sanes sama brot itu penginten Ada ayam jadi protokol. Bayu Sutapawana naon lamun anjeun ngaganggu Semar jeung kulawarga dina harti nangtang kaula wah ya ieu pembela kaum lemah teh euy Wah bener ieu mah. satira piningit meureun nya apakon wani marang aku satria ora wani teh ningapaku lanang koe lanang iya pada lenang ieu soknya lain lenang lanang nah ieu teh jelema teh bener ya ayo maju Aden berat nyuhun berat nanggung berat dari makeunana ka Aden abdi anu sakieu keur tagi urus susahna ayeuna sumping Aden jadi pitulung ieu seneng duren osok abdi geus sarua pingkeun upami mereka dieu nyana nyingkah sakaju nonyok kaing marukana di karasa meureun siap hebat dulu ieu jelema rasakeun sia ilmu aing ieu Pancasona
Penasti kersayang Tomampara. Ya inggih. Ieu satria dijamak dadi Anoman Perbansana Suta. Uluh, nah buat jadi Anoman. Pot, dawala, tenang. Ulu jadi monyet itu. Walah, gening maneh Anoman. Dek lompat ke mana sih goblok? Hah? Walah tuh mah. Penasti kersayang Tomampara. Ya inggih. Ieu denawa dijamak ku kakuatan Anoman jadi sukma akmakna ieu dasamuka anu ngulayaban. Doh. Benang sia. Hah? Dek lompat ke mana? Tuhan. Ampunan Roman. Modar. Jago-jago baheula geuning euy. Maruncu deui gini. Maruncu deui jago-jago baheula. Benar Kang. Eta mah. Aduh. Mudah-mudahan ku jalan ieu atuh nya euy. Sing salamet Amin. nagara jeung bangsana. Hah? Amin Kang. Atuh ku ayana tayangan di TPI ieu. Laras. Etang-etang panglayade ka pamirsa sadayana pemirsa TPI. Sumohon. Mudah-mudahan ada geng milik Perenjang Yuswa. Amin. Amin. Nya bawa anu nonton di payun ye. Sing ada geng milik Nya. Perenjang Yuswa. Atuh sim kuring ti rombongan Giri Harja 3. Seueur lepatna geuning ieu teh. Oh, dah. Tibatan larasna ieu mah etang-etang dog-dog pangrewong we nya. Sumohon. Etang-etang kulum sonten-sonten tamih ngalamun. Keun da nu sararaya mah seueur panginten. Ieu mah ala kadarna ti akang saparakanca hapunten. Mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemang tinetik Simarang Sahih tutup lawang